Assalamualaikum. Jawab betul. Sudah lebih singkat. Balikan deui. Entah bilas tanya gue. Nya balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wengi ayeuna spesial wengi ayeuna nyobaan di konten nu anyar borangan cenah. Borangan teh naon teh? Sieunan. Oh, sieunan. Ngabodor sorangan. Borangan teh. Borangan teh nyaeta ngabodor sorangan. Tah ieu salah sahiji anu nuju dikembangkeun ku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Tahun kamari Balai Bahasa Sunda nu utama Jawa Barat teh ngalaksanakeun program borangan anu dipinton ku guru-guru. Alhamdulillah saya alhamdulillah. Sim kuring tahun kamari ngiringan alhamdulillah. Juara geng. Tah ku kituna ku sabab ti tahun ka tahun aya borangan. Jadi kita bikin bahasa Sundanya urang ngadamel konten borangan. Alhamdulillah ya wengi ayeuna terus aya bintang tamu anu keren nu hebat anu baris bade ngisi di dieu di acara borangan episode kahiji nyaeta Sim Kuring. Aduh, kumaha teh dipaksa sebenarnya mah. Dipaksa cenah urang nyen konten anu aduh. Ada skill kan cenah nu dipaksa teh sok ngeunah cenah gitu ngeunah ditontonan. Ya, etong dipaksa teuing si soek. Ya, mohon nepangkeun Sim Kuring A. Ya. Aon eta teh? Nya Sim Kuring A. Naon cenah? Nya Sim Kuring A. Eta mah. Atuh eta mah ATM bener. Sim Kuring A. Bener, depan harus lagi Sim Kuring. Ya Sim, ya Kuring. Jadi Sim Kuring A. Karena dia buat materi ge orang paksakeun nya. Sugana lucu gitu. Tah kangge baraya anu resep kana borangan hayu ka dieu. Syuting di dia di channel ini nya urang sami-sami kembangkeun boranganana. Ya urang kawitan. Nya nampangkeun Sim Kuring pan beres eta mah tadi. Sim Kuring wasta ari ngaran teh nyata sok palabahay ngobrol Sunda nyebutkeun ngaran sok era gitu. Sabab ngaranna Sunda pisan gitu ieu teh. Sim Kuring wasta teh kupun bapak dinamian Erik Tohir. Teu make S. Oh, tohir. Erik teu make S nya. Oh, tiis. Ente emang US anak ditulisna ge Erik, we teu make S gitu. Tiis biasa tuh. Erik teu make S. Tah Sim Kuring teh meureun ari asli mah kieu gitu. Sudah asli di mana gitu ya. Sim Kuring lahir dibantuan ku bidan gitu. Aku bilangnya lahir sorangan ya. Oke, ngomong ke naon atunya itu jadi lieur kieu. Paraji teh lamun cek bahasa Sundanya, lamun cek bahasa Indonesiana Atapji. Lain atap beneran. Panpara. Bener. Para atap.
Aji. Ada hebat dari bahasa Sunda mah. Loba bahasa Sunda nu eueuh bahasa Indonesiana. Contohna naon cing? Peureuss. Peureuss naon bahasa Indonesiana? Ayo. Peureuss bahasa Indonesiana naon? Peureuss dati. Naon peureuss tah ayo. Bahasa Indonesiana. Bayarkan Aya nu nyebut perih cenah. Pan aya di Sunda ge perih bener teu? aya nya. Aya. Jika haneut. Hangat mah. Terus eueuh teh. Lepet eueuh. Lepet lagi jadi lepet. Nah, itu nya diantarana kalau euyeuh teknikna. Sot. Kumaha sorang aman? Oh. Aman. Oke, sip. Nah, jadi gitunya kehebatan bahasa Sunda teh. Ini bahwa artinya naon bahasa Sundana bahwa eta. Nah, jadi aya bahasa anu diurang aya dina bahasa Sunda aya tapi dina bahasa Indonesia eueuh. Contohna tadi beureuss eueuh nya bahasa Indonesia nanya. Oh bahasa Indonesia na beureuss. Anu nyebutkeun perih kan aya dina bahasa Indonesia ge perih bener teu perih gitu. Terus aya nu nyebutkan deui sakit udah aya na bahasa Indonesia ge sakit salian teh eta kan aya oge dina kahebatan bahasa Sunda teh dina palebah daharnya keur urang keur kasaluhureun keur kasahandapeun beda urang mah daharnya keur kasaluhureun tuang kasahandapeun mam gitu nya keur sato aya deui keur sato aya deui nyatu gitu aya deui jajablog gitu tah gitu beda jeung bahasa Indonesia lain hartina ngaleutikeun bahasa Indonesia tapi keur ngomongkeun kabeungharan bahasa Sunda gitu nya. Jadi ari bahasa Sunda mah beda-beda dahar oge beda jeung bahasa Indonesia. Jadi lamun bahasa Indonesia mah kameramen dahar hayam ge hayam nyatu bener teu kameramen dahar kolotna tuang bener teu beda lain di kasta-kasta tapi eta nunjukkeun bahwa bahasa Sunda teh nah beda jeung bahasa Indonesia kameramen makan anjing jadi kameramen sarua jeung makan sarua jeung ancen can beres gitu tah eta kahebatan bahasa Sunda jeung bahasa Sunda mah aya lain tilu meureun aya sababaraha hiji kecap anu rupa-rupa gitu nya model dina bener teu aya pepet jiga lepet mah atuh lepet anu mananya eta oge teu bisa euy kameramen oge terap deh eta oge jadi bukan pastor tapi pasteur ya Mas halo Mas bukan pastor tapi pasteur. Nah disitulah fungsi e dan u itu disandingkan dalam satu kalimat ya jadi kapancing dewek bukan ciumbu leit ciumbu leit bukan tapi ciumbu leit ya ada e dan u itu bukan tidak berguna Mas ya Mas Anda jadi kenapa jadi akhirnya bahas itu ya sebagai orang Sunda saya merasa punya kewajiban untuk memberi berita memberitai atau memberi berita memberitahukan kepada Anda bahwa e dan u dalam bahasa Sunda itu sangat berfungsi ya Sunda kalau bahasa Indonesia berfungsi konon katanya orang Sunda itu tidak bisa nyebut f fitnah jadi fitnah nah gitu Mas ya saya kasih tahu sekali lagi bahwa huruf e
dan U dalam bahasa Sunda itu sangat berguna karena bisa membedakan mana lepet, mana lepet, dan mana lepet. Nah, itu fungsinya. Masih belum ngerti juga? Kita syuting di sini. Jadi bahasa Indonesia ngobrol nak. Tong disebutkan karena Abdur mantong. Namanya eta. Baik. Main naik. Jadi gitu Mas ya. Wajar Anda punya pemikiran seperti itu mungkin karena Anda belum belajar. Makanya kita harus belajar. Come back to bahasa Sunda. Nah, orang WD karena bahasa Sunda. Tadi di awal sim kuring nyanggamnya bahwa teh non bahasa Sunda teh. Terus kameramen cungar cengir yang jadi GR. Pikir. Jadi atuh tenggorokan ge euy. Bisa dieditnya batuk nanya bisanya. Nah, jadi orang balik deui. Karena bahasa Sunda poho biting keur ngomongkeun teh. Ngomongkeun batuk ieu teh. Lain memeh batuk. Guru nya. Gurunya kan ngomongkan guru. Nah, pernah kan tadi di awal simkuring nyanggem bahwa dina sehari-hari sapopoe aktivitas simkuring jadi guru SD. Ngajar kelas 4, kelas 5, kadang-kadang kelas 4, kadang-kadang kelas 5, atau kadang-kadang kelas 5, kadang-kadang kelas 4. Ngajar kau kadang-kadang. Nah, jadi guru teu gampang naon ku urang dipikirkeun gitu. Naon maksudna teu gampang teh? Nalika urang jadi guru, urang kudu nembongkeun kana jadi murid hiji tingkah olah gitunya urang guru supaya bisa jadi contoh nu alus keur murid. Salah sahijina guru teh kudu bijaksana. Kudu bijaksana teh ulah nepikeun ka aya naonnya aya babasaan guru ngarasa leuwih pinter ti murid. Guru mah kudu bijaksana. Boh dina ngajar, boh dina kumaha cara nyarita eta kudu jadi naon kudu jadi contoh keur nu jadi murid supaya dina kahirupan nu bakal datang eta murid jadi budak anu hade gitunya. Bisa bisa Jadi guru. di antaranya bisa jadi guru, jadi presiden oke bisa. Tah jadi guru mah kudu bijaksana, ulah rumasa pinter, rumasa hebat. Kudu bisa ningali jiga si Kriwil, pernah ningali teh si Kriwil dina acara dangdut di TV pernah? Pernahnya. Nah, supaya peserta nya datang ke panggung, si Kriwil sok diajarkeun, si Kriwil teh sok dikekeun tah. Hei kenapa nurutan nih si penyanyi nate hei gitu we terus masa jago si Kriwil gitu terus ugan gitu mainan ngerasa jago aing mah jago nanya dangdut yo diajar ke orang ke dia ayo kita mulai nada tadi mah nu awal pan skillnya dihandalkan hei gitu kan kusabab rumasa jago akhirnya aing mah jago diganti ayo ikutin saya diganti tanah teh ku ho. Atuh dikoroge peuring gitunya. Jadi guru mah kudu ngepas gitu, kudu pas teu meunang leuwiheuun. Budak bisana dinata geus tong dikena khokeun. Eta salah sahiji prinsip anu diguar ku Ki Hajar Dewantara baheula. Bahwa Ki Hajar Dewantara budak teh budak teh lain tabula rasa gitu. Tabula rasa teh lain kertas kosong gitu. Jadi karena tabula rasa ya. Jadi budak teh lain tabula rasa gitu kan ayeuna sok loba nu salah ngomong gitu. Anak itu tidak tahu apa-apa. Budak mah teh nyaona naon. Budak mah lir ibarat kertas nu can aya tulisan. Ceuk Ki Hajar Dewantara mah budak teh lain tabula rasa, lain kertas kosong lain. Budak teh nyaeta kertas anu geus aya eusina. Saya tulisan nangan ipis eta teh. Tulisan-tulisan naon? Tulisan-tulisan kodratna gitu. Tah nu jadi guru teh fungsina
lain maksa budak supaya pinter matematika, lain maksa supaya budak jago fisika, lain maksa budak supaya bisa kimia. Tapi guru teh kudu bisa nungtun jadi murid. Ieu budak kodrat potensina dina naon. Lamun dina main bola dina main bal, geus main bola kendah teh bisa matematika ge gitu. Bisa di-PR-keun. Nah, pernah gitu meuli baso gitu nya. Mang meuli baso sabarahaeun mang. Baheula matematikana sabaraha awal mungkin kitunya. Atawa meuli baso kudu ku bahasa kimia gitu, tarigu teh naon bahasa kimia. Nah, daging teh naon bahasa kimia namun. Wah. Lila tingali Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, maranehna teh bisa matematika meureun, teu bisa fisika meureun, tapi manehna bisa ngahasilkeun sagala nu dipiboga ayeuna tina keahlianana. Tah kitu matak jadi guru mah kudu lepas tingali budak teh bisa naon. Ieu budak teh bisana dina maeng bal, tapi matematikana goreng, kudu paksa diajar matematika. Kawuru budak tentu main bola henteu. Matematika narajet gitu nya. Jadi tugas guru mah keur nungtun. Tah kitu nya bisa nata di nata, bisa nakho di nakho. Nah, jadi serius itu. Ya udah gitu. Oke, lain jangan beureun pesan khusus gitu nya. Pesan khusus rekan-rekan guru tah kitu. Cek Ki Hajar Dewantara mah urang teh kewajiban urang ka budak teh nungtun budak supaya bisa bisa merdeka, urang teh teu bisa papa guru abdi teh teu tiasa matematika teh, tapi abdi mah tiasana silat ya geus jang maneh mah silat we sugan we maneh jadi asup ka SMP nu alus, ka SMA nu alus, ka perguruan tinggi nu alus, menang pagawean nu alus tina silat gitu. Contohna kitu. Ternyata kadang-kadang di orang mah silatnya dipakai gelut. Namun ingat kau beruan Kang Warsa di podcast teh heula. Ningali tawuran gitu. Yang tawuran perguruan silat loba di mana-mana. Naon nu diajarna gelut. Jurus segala rupa diajarkeun tapi can pernah kadenge. Perguruan silat jeung perguruan silat teh diadu can pernah kadenge. Tapi nu tawuran mah kok diajarkeun gelut tapi nya pun tiasa malirenan nya bisa ngomong kos teu ngasaan ngora we kos teu ngasaan tawuran we pernah ngasaan jiwa ke SMA pas 2 lempang da kan baheula masuk cabut nu kieu tah orang sekolah teh dicabut dah udah gitu nya usumna aya we nu telak gitu. Wah ieu budak itu meureun gitu dipegat itu kulimaan kusabab mau ngaran sakola era euy ari kabur teh gitu. Era kabur teh bayangan langsung henteu era kabur limaan ditinggali sapalantar imah kabeh jigana wani lah pernah diajar gitu baheula pas nyamanena nyoba meureun rek mimitian udah urang teh moal ditenggal teh heula mah angos cebat wah kolera tuh ewek kelimaan teh untuk kita can pernah gitu nya tah seurnya kejadianana gara-gara tawuran teh nyawa melayang keluarga sedih kolot nu ngegedekeun ngarasa kahilangan berhentilah aduh pesan moral potongan bunga hari potongan bunga gitu asyik euy cenah gitu gitu ieu mah bubuka we gitu nya bubuka channel ini borangan. Nah, mudah-mudahan kapayuna nu sanes tiasa tampil di dieu anu aya hobi dina borangan atau stand up comedy ayolah ka dieu urang sharing bagi ilmu gitunya urang sami-sami ngamajengkeun atur nuhun kana peratosanana see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.